Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakara ciri bengetang geus sareuri. Can ngomong gitu. Hadirin pemirsa pencinta Marawis yang kami cintai, yang kami banggakan, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita semuanya bisa bertemu kembali, bertetap muka, berjumpa, bertetap wajah dengan acara yang Anda nanti-nantikan, yaitu Grup Marawis dari Arema. Hadirin, seperti biasa, sebelum dimulai acara ini kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya 1 bulan ini 80 kali ganti. Karena dipikir-pikir pertamanya ngaranna Iki, tapi Iki bawa sengsara, boga hayam 2 kubiul, boga anak sapi paeh weureuh hasup, pare ku beurit, arba kolan-olannya diganti ayeuna ngaran abi teh Aliando Sarip. Ngan beda pro kontra Aliando Sarip aya ceuk budak teh cenah bapak Aliando Sarip mah cenah asa teu kabeungetan cenah ku bapak mah. Bapak mah cenah majina ge cenah piceun Aliandona cenah Sarip we unggul. Atuh aya pamajikan teh bapana asurkeun cenah Sarip cenah. Hadirin, supaya tidak membuang-buang waktu, kami akan awali dengan lagu pembukaan seperti yang biasa, yaitu Salam Pertemuan. Salam pertemuan bersama kami rombongan, ini kasidahan yang kami bawakan. Ada kesalahan karena kami ini jarang latihan. Eta mah ngahaja mulai cenah kalatihan aja tadi. Apunten kasadayana kamari waktu di parapatan di teh tampil hari buluhna tos katarima ngan teh kamari teh kasorang muriang nyeri beuteung adu songkol. Tadi nama rek pae ngan ceuk budak teh ulah waka cenah bapak loba kutun cenah suluh. Teh pae ngagaharup cenah gitu. Langsung gabi tari teh bunyian pusi. Dari abi mah serba mun kitu teh mah keur di mana-mana ge teh sok serba juara wae lain sing ngakungkeun diri kitu tah. Pernah dikapuaskan juara pusi taroskeun ka dokter Andres Mimin tuh nyahoan. Pernah dikapuaskan heula tengah peuting jumplang jempling angin tis ngadalingding ngahiwik ngan kur dihiasi ku angin.
Aduk songkol sim kuring nyeri beteng rek keluar dasieun digogog anjing. Kapaksa sim kuring isi diwarahan kana piring. Terus dituruban ku kicimpring. Ari torojo teh calon pimpinan tahun datang. Wawi tadi bikin daruh dari subuh kata calon pimpinan tun bapak cenah teh geuning naon rasana teh hasum wayahna ujang eta teh peuyeum Bandung loba teh ngeureun nya loba. Hadirin selamat datang tadi sudah terdengar di telinga Anda dan sudah lenyap pada pendengaran kita, maka sekarang kami akan panggilkan seorang biduan kami, siapa dia kalau bukan Lilis Puspitasari. Jangan turuti nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh. Pacaran tidak perlu, temukan cinta dalam istikharah. Bila kau jatuh cinta, ingin memilikinya, minta restu orang tua dan rumahnya. Tarurun, nyawer. Bila putus cinta, ditinggal janganlah bersedih, cinta yang sejati mengajak yang harap takkan jauh pergi, pasrah dan tawakal. Jangan turuti nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh. Pacaran tidak perlu, temukan cinta dalam istikharah. Cinta itu anugerah, pelihara serta kuasailah. Cinta di dalam Allah, jauhkanmu dari segala fitnah. Bila kau jatuh cinta, ingin memilikinya, minta restu orang tua, datangilah rumahnya. Bila putus cinta, ditinggal kekasih, sudah tak mengapa, janganlah
anu nyawer teh bos Abasnya. Ya. Aina uang doakeun bos Abbas mudah-mudahan sing reueur rezekina nya. Amin amin. Bismillah di ngawitan nyebat asmana pangeran mugi Gusti payungan. Mugi Gusti nyobadanan ka ujang abatan parantos ngorbankeun harta. Hadirin. Awas awer. Halo, Pak. Putus lagi nih persaudaraan kita. Halus sana. Halus dah. Butut. Apa ngomong butut halus katanya. Hadirin, supaya tidak membuang waktu lagi. Sekarang akan kami mencoba membawakan sebuah judul lagu yang judulnya apa? Yang judulnya Cinta Tiada Berharga. Langsung dinyanyikan oleh saya sendiri. Kini aku gembira yang kutunggulah tiba. Anakku lahir sudah, hai anakku yang pertama. Sungguh tampan rupanya, mirip wajah ayahnya. Betapa bahagia dengan kehadirannya. Kau ku jadikan raja di dalam rumah tangga. Ku curahkan semua hanya untukmu sayang. Berbuah hati wahai permata, besarlah kau segera, hai anakku yang pertama. Bos alapan anu gaduh mobil kolbak kira nyawer. Riang tiada terkira, hapus segala duka bila ku memandangmu, hai anakku yang pertama. Diprediksi nya saweran terek menang 1 juta ngan pudang geus beunang kamari di parapatan euy. Jadi ayeuna mah urang geus karere. Cacakan bos-bos daratan ieu teh. Kakarage menang 75.000 mah kan bisa dengan personilnya sabaraha hiji. Hiji 25 kebagian 5.000 ewang. Ya kan bae alhamdulillah sakitu garam pernah syukur patut syukur ka bisa rumah sucinya. Aina wang tulikeun supaya tidak membuang waktu. Sekarang akan tampilkan seorang penyanyi kami, siapa dia kalau bukan Ridwan Baihaqi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Mangasakeun sadayana. Bala wargi hadirin samudayana. Oh cenah asa kurang meriah cenah dariuk cenah kitu tah aya nu usul kitu. Aya nu nanyakeun cenah cenah asa teu meriah cenah ieu mah cenah bari dariuk cenah kitu nya. Kumargi ieu mah dana marawisan insyaallah anjing di biita hayang kosidahan langkah na bari nangtung sareng mah tim saragam na kitu nya. Ieu mah kulantaran dana marawisan nada Arab kitu sa Palawari hadirin sadayana teu ayeuna simkuring sanes teu nyaah ka masyarakat Kampung Sukoharip RT 7 RT 8 khususna. Namun da ieu mah meureun panginten tos tak simkuring teh saminggu deui rek pindah ka nagara siluman. Bongan atuh dah persaingan hirup di Indonesia teh garaina geus padat. Rok aya dirung ku panyakit aya corona anu asa obatna. Tahun baretu tahun sabaraha 2018 ya. Kaki gajah. Tak ayeuna corona nu hese obatna. Asim kuring lamun pindah ka nagara siluman mang pada di itu mah cenah kudu tegas da cenah itu aya nu ti hareula cenah si Jin dan Jun. Di ditu teh. Terus si manis jembatan Ancol. Ti pendekar bongkok gitu teh nya. Si aloba di ditu nu ti hareula. Ngan pada di ditu simpun teh dijieun RT cenah. Ngan lamun jadi RT di nagara siluman kudu sing tegas cenah ulah eleh. Lamun aya pengumuman teh kudu kieu. Ulah kieu. Kasadayana masyarakat RT 7 sareng RT 8
Enjing bade diayakeun kerja bakti nyata nganingan jalan mulai ti lapang pasir dempok duki ka lebakeun Mang Masna. Mugia diperhatoskeun kanu teu aya damel anu sejen. Ta ulah kitu lamun kitu mah atuh lemah. Kuduna kieu di nagara siluman mah. Kasadayana masyarakat jajaran belis jeung kajajaran setan isukan rek aya kerja bakti nyaeta nawu laut Pangandaran kudu maroa batok kudu kitu tadi nagara siluman mah ulah nyebutkeun anu teu aya damba bahkan di nagara siluman mah anu rek ngajuruh ge kudu ditunda heula wayahna isukan betot heula ulah waka diberojokeun harita begitu cenah di nagara siluman mah wah ulah batin ngabohong. Hadirin supaya tidak membuang waktu kami akan ceritakan dan panggilkan seorang biduan wanita kami yang pernah menjuarai di tingkat desa aja itu sudah Leli Puspita. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'at wa hadha maqlabi ya Nabi
المسك فاحر مسك فاح لما تذكر رسول الله النور فاحر نور الله لما تذكر مسك فاحر مسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور الله النور الله لما حضرنا أبا الزهراء لما ذكرنا رسول الله والنور الله النور الله لما حضرنا أبا الزهراء أسكن من وجدي وحالي الله الله بجيني غير أواني غير غرام برسول الله مسكوفين مسكوفين لما ذكرنا رسول الله والنور الله النور الله لما حضرنا أبا الزهراء المسكوفين المسكوفين لما ذكرنا رسول الله والنور الله النور الله لما حضرنا أبا الزهراء لما ذكرنا رسول الله والنور الله النور الله لما حضرنا أبا الزهراء المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور الله النور الله لما حضرنا أبا الزهراء Hadirin ieu teh aya anu ngatasnamakeun hamba Allah cenah. Hamba Allah nyumbang 1000 ka ciri pak juralidna da. Asa teuing-teuingan. Bahkan minta lagu nate lagu keliningan cenah versi si mata roda bola berarti sinen si mata roda. هذا القرآن يوعدنا طريق الخير يواجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوعدنا لطريق الخير
الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا duit geus nampar ke heulanya lamun dititah ngitung eta cangkaruhan bisa padahal matematika asak bahkan Jokowi oge di masalah ngitung mah ku abi eleh pernah kontes aya Jokowi mah hiji tambah hiji teh 2 aya abi mah langsung jeung geusina mana beda ge menang guru ti Profesor Mimin eta teh kutuk ai dokter antes Mimin mah cenah jadi kieu ngajarkeun ka abi teh hiji tambah hiji 2 cenah lamun geus parat ngaji langsung ngadua 2 tambah 2 4 lamun tutup ngadua pasti tanpa berkat 4 tambah 4 8 lamun geus tanpa berkat langsung hakan 8 tambah 8 genep belas lamun geus dihakan pasti beuteung bakal teulas genep belas tambah genep belas 32 lamun beuteung geus teulas pasti bakal dicabok ku mitoha eta matematika abdi anu digurukeun ku Profesor Dr. Mimin. Hadirin, supaya tidak membuang waktunya waktu sudah malam, sekarang akan tampilkan ini permintaan lagu minta lagu keliningan tadi tanya sok kelam aja sebelum keliwang tangan heula 5.000 tadi teh arti iman percaya lima genap perkara percaya ke Gusti Allah percaya ke malaikat percaya ke kitab-kitab percaya ke para rasul percaya ke kiamat percaya ke poe akhir iman urang teh kudu ariman urang sadayana umat urang wang pada palecaya urang siap beriman mun urang ipis iman pasti bakal kapoda mun urang kandel iman pasti moal kaboda ade goreng sakabe papasten tiada ta'ala muarek ada subhanallah mari nanta kun bae teu ngareuna ge teu latihan ieu teh dadakan nya hampura we mun aya kasalahan teh Hadirin, rupanya ini lagu terakhir lah. Ya. Rupanya lagu terakhir karena akan tampilkan saudara Ridwan. Oh, lagu Mares umum kene. Coba pemuda karep, pemuda karep. Oh, anak-anak. Wahai anak-anak remaja baru, ayolah kita pergi berjuang, berjuang memajukan kampung kita. Majulah, ayo maju tanpa lelah, jangan pantang menyerah sebelum kita melangkah.
sama berjuang, berjuang memajukan kampung kita. Majulah ayo maju tanpa lelah. Jangan pantang menyerah sebelum kita melangkah. Walau kita dipandang sebelah mata, demi berjaya ku terus berjuang. Demi berjaya ku terus berjuang. Maju ayo terus maju. Tunjukkanlah pada mereka kita pun bisa berkarya. Walau kita selalu dihina, kami adalah anak remaja baru yang selalu berkarya untuk memajukan kampung kita. Kita berkarya, Areba berjaya, kita berkarya, kampung sejahtera. kita berkarya, Areba berjaya, kita berkarya. kampung sejahtera. Hadirin, alhamdulillah acara marawisan ti kawit dugi kahir parantos kami persembahkan. Insyaallah di lain waktu di lain kesempatan urang sadayana tiasa patepang deui. Enjing alhamdulillah bade diajakeun mau balik di mana di Bandungnya. Di Bandung insyaallah mari urang sadayana urang saladiran. Insyaallah marawis pasti mun aya waktos anjing bakal tampil deh. Sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.